jadi jelema anu geus deket ka Allah we hirup sarua bae kayak kok bisa kos kitu lantaran deket jeung Allah ai Allah mah teu kakurung ku waktu teu kakurung ku zaman teu kakurung ku tempat ja urang nu kakurung ku zaman jeung kakurung ku tempat mah urang mah sebab urang mah kasorot ku panon poe ai Allah mah nu nyieun panon poe geus Allah mah teu kakurung ku zaman teu kakurung ku tempat Allah mah mun urang ngadeukeutan ka Gusti Allah bakal boga perasaan bahwa urang teh teu kakurung ku tempat teu kakurung ku zaman ku waktu atuh sarua bae di luar penjara jeung di jero penjara ibadah we ka Gusti Allah akur bae beurang jeung peuting lantaran teu karasa beurang teu karasa peuting eta kabeh penjaga-penjaga penjara ngararaji sakali dua kali tilu kali dasar hikmah ti Gusti Allah asup ka jero hatena eta kru penjara jara diwali kabeh akhirna cak nyana urang baralik bae yuk baralik penjara kosong raja bingung raja wah iya kamarana balik ya ku aing ditingkatkeun deui gaji embung aing mah hayang gaji ti Allah bae pan ieu sia jadi kararieu iya tah gara-gara mama ngadidik kami kadiri ieu jadi senyana geus dibuka-bukakeun kita penjara mama mah di jero penjara bae batur geus baralik kobe penjara yeuh kosong penjara geus karosong si buka-bukakeun nyana kabeh pagaweana tinggal raja bae ieu saanu ngurusan atuh mama ieu mah geus anu ngurusan ku mama kajeun mama mendeg jeung Allah bae cak mama teh cak maraja teh ai geus atuh ai mung keluar mah mama bae nu kula bae anu mawakeun sangu segala cai tungtung nama raja isuk-isuk mang mawakeun sangu sore mah mawakeun sangu sagala geus saminggu cak mama sial aing capek aing raja tah lain sieun jadi raja bingung. Kita keluar embung. Aduh. Itu raja geus eta naon ngaranna ngarayu supaya mama keluar. Henteu embung cek nyana. Geus ngeunaheun jasa di dieu cenah di penjara. Ayeuna mama ge nanya eta raja, "Ku mama bisa jadi betah di dieu?" Betah sebab hirup jeung Allah. Di luar jeung Allah di jero jeung Allah teu karasa beurang teu karasa peuting mama madahar sakieu teu dahar sakieu geus nikmat jasa cek tuan raja coba konsepna naon sih mama piwalian deui bae ya asana nagara ditinggalkeun ye cak mama hiji tuan raja manuk di kurungan terbelenggu nyana hayang hiber tapi di kurungan teu bisa hiber manuk aya deui manuk anu di talian jangjangna di talian sukuna nyana hayang hiber lantaran dibelenggu ku tali teu bisa hiber sedengkeun manuk mah biasana hiber ngapak hirup di mana-mana ka mana-mana kumahanyana bae merdeka hirup tapi ulah haju Indonesia Raya merdeka mah merdeka bae ulah haju negeriku taya manuk hiberan lantaran lepas tina belenggu tali jangjang tali suku kitu kene belenggu kurung ketika manuk dibuka talina kikipliknya tapi can bisa hiber lantaran sukuna di talian ketika talina geus dibuka manuk bisa hiber ka mana bae bener tapi aya nu bloon manuk gecek tuan ngecek mama mana tah manuk nu bloon nu mana manuk nu bloon teh ya manuk anu geus dibukaan talina manuk anu geus dibukaan tali jangjangna manuk geus dibukaan tali sukuna manuk geus dikaluarkeun tina kurungna maksudna tinggal hiber ka mana sakahayangnyana bae tapi manuk teu daek hiber eta manuk bloon bin tolol bin goblok eta kos kitu kemerdekaan aya di manuk lantaran geus eueuh belenggu
sebab nyaritakeun nanaon geges aya di nyana, nyaritakeun ilmu aya di manuk, nyaritakeun gagah aya di manuk, nyaritakeun merdeka aya di manuk. Kunaon manuk teu daek hiber, malah kukulintingan kikipli kana eta manuk tolol bin goblok. Kenyahoeun nyana menikmati suasana alam, mana gunung, mana danau, mana leuweung, mana gurun. Manuk anu hebat mah atuh hiberan ka mana bae. Tah lamun aya manuk geus leupas ti belenggu haju teh hiber, eta manuk tolol, manuk goblok. Cak Tuan Raja teh mah jaka aing. Bisaan wali. Bisaan wali. Aduh, Tuan Raja ngomong ke mama eta maksudna manuk ka abdi teh manuk ieu mah sok aju kasinggung kitu jaasan teh mah ka abdi manuk ieu mah manuk tolol oh asa dedek bae kana hate teh mah jaka kula manuk asana asal ditolol-tolol bae ka hate kula manuk ieu mah manuk goblok cak Tuan Raja aing besi beuki goblok bae cak nya ja aing nu sabenerna mah hirup anu kudu hihiberan macak Tuan Raja kunaon atuh aing teh mani koster belenggu aing kudu mah jasa segala rupa teh aya di aing ilmu aya di aing gagah aya di aing wawasan aya di aing segala aya di aing kunaon atuh aing teu bisa hiber ieu mah percis kos manuk goblok atuh aing mah meureunana eta si mama meureun ngagoblok-goblok ge ka aing ulah sok aju kasinggung jak mama teh manuk ieu mah tapi asa ka kula atuh aya asa mah heueuh meureun tah eta teh ditaliti ku Tuan Raja beuh horenganan paingan pagawe penjara kalaluar horengnya nama hihiberan engke meureunana aing di akhirat ca Tuan Raja teh ai pagawe-pagawe penjara aing mah di akhirat ka sorga aing mah terbelenggu rugi amat maka kuari mah ieu kerajaan deuk dibikeun ka mama wah ieu jadi tibalik ieu mama abdi hayang merdeka kuari mah hayang hiberan ka ditu ka leuweung ka gunung ka mamana ieu mah kerajaan deuk dibikeun we ka mama kumaha jadi najis cek mama mah yang di penjara bae di dieu mama ieu penjara geus sorangan bae usah saha babaturan penjara eueuh kabeh geus digaluar-keluarkeun ku mama aju ieu pagawe geus eueuh mama deuk di jero bae sorangan henteu sieun naon teh jeung Allah mama mah jeung nu boga dunya mama mah ambo cek Tuan Raja teh ku ngeunah-ngeunah teuing ngisi hirup kos mama abdi hayang kos mama coba bener hayang sakali 2 kali 3 kali ditawajuhan kunyana ku mama teh tuh dibimbing ih dengan singkat Masya Allah teu hayang nyana jadi raja ilmu kawalian teh kos kitu tah lamun guruna wali muridna jadi wali ya Allah ya Rabbi nu mantap urang mah teu jadi wali atuh guruna ge wali ini hese ternyata horenganan ieu manuk urang teh disapertikeun kana manuk teh lamun di talian jangjangna di talian sukuna aju komo nu diasupkeun ka kurung teu bisa hiber ka mamana teu merdeka ketika manuk dilepaskeun tina belenggu dilepaskeun belenggu jangjang belenggu suku haju dikaluarkeun tina kurungna tinggal hihiberan ka mana eta kayang manuk akur ngeunaheun nyana acenak teu ka pegunungan apa ka sawahan ka huma acenan teu ka danau ada ka lembah teu ka mana bae pek merdeka ngaranna hirup kumaha nyana bae nu pang tolol-tololna mah di belenggu henteu di kurungan henteu tapi teu daek hiber ieu nu blon urang kuari mah hirup teh apa majikan teu boga pusahan teu boga nanaon teu boga urang teu terbelenggu ku nanaon hirup teh sorangan bae kuari mah ka eta teh lamun teu hiber rugi lantaran nyana belengguna geus eueuh tapi teu daek hiber endahan kikiplik nyana di luhur kurung tolol teh coba cak anu boga manuk ge manuk atuh sia hiber manuk
dilepas-lepaskan tali jangjang sia suku sia tak waris siang geus dikaluarkeun tina kurung hiber atuh endahan di luhur kurung cak Allah teh hei manusia sia ku aing geus dituduhkeun belenggu sia teh ku aing geus diraga-ragakeun kunaon atuh sia kikiplik bae henteu daek hiber tapang bloon-bloonna jelema anu geus dikaluarkeun tidak belenggu tapi henteu daek ibadah ka Gusti Allah eta bloon eta urang kuari mah nu mantak henteu ibadah teh lantaran tekanan keluarga pemajikan ditah dagang pantes urang kuari mah nu mantak henteu ibadah ka Gusti Allah teh lantaran urang boga jabatan tekanan tina jabatan pantes urang kuari mah nu mantak teu ibadah ka Gusti Allah dengan mantep lantaran urang apatula patili di organisasi pantes artina pantes teh emang nya mah teu hiber ya bisa di talian eta mah parantes artina pantes teu bisa hiber ge teu ibadah ge parantes geus di akhirat ka neraka ge pantes tapi ieu mah panti partai henteu organisasi henteu tani henteu gawe di pabrik henteu kemudian ngojek henteu segala rupa henteu malah cak pamajikan ge ka teu hirup kumaha kakak bae teh mah ieu mah kula malah tuh jang geus sakikieun aja urang keur ngora mah geus kolot tapira urang mah tuh hirup ge ngadu tonggong doang sare geus kasenangan geus atuh kakak geus batu di masjid ke di mushola ngaji ka kaditu geus aya tasen di pamajikan berarti kan geus terbelenggu henteu terbelenggu jajang dahar aya ka ieu atuh urut-urut baheula teh kontrakan Jaya keneh dina teh anu kontrakan Jaya ieu lah tuh dijualan ku urang ge segala perhiasan-perhiasan jang dahar mah aya kuari mah geus kolot kakak kaji atuh geus bae kuari mah jabung atuh tuh ka ditu ka pangajian ngaji geus sanajan ka haji dek di masjid bae ge kula mah geus ridho geus ka ditu kula mah seneng resep cak pamajikanna ja anak geus mandiri kuari mah incu geus bare nu ngarurusan urang tinggal duaan bae geus atuh ka ditu jabung eta ngaranna geus eueuh belenggu hajunya anana teu daek ibadah pangblon-blonna endahan jana kikiplik di luhur eta kurung kiplik cak dobogana goblok teh sih eta kan gerak Allah tah geus kakolotdakeun rineh eta teh geus eueuh belenggu nu sabenerna mah tinggal ngadeukeutan pangajian haju ngamantapkeun mokuskeun diri ibadah ka Gusti Allah henteu kudu hese capek eta pangbloon-bloonana pangbloonna jelema nu geus teh hese capek belenggu arareueuh tapi teu daek ibadah keneh bae siksana leuwih gede ke di akhirat bakalna gede jasa tah di akhirat eta kos kitu panggede-gedena siksanya na cak Allah teh sia teu daek ibadah bae ka aing sedengkeun ku aing geus dimerdekakeun sia tarolah masa muda nama sia gawe tarolah masa muda na sia dagang tarolah masa muda sia naon gitu ngaranna bersikeras usaha tapi pan ku aing dibere umur panjang sia ajo ku aing belenggu jang dahar ambalaya pakai ambalaya geus eueuh belenggu bahkan pamajikan ge ngucap ka maneh bahwa atuh haji ka ditu bae atuh jabung ka pengajian ka mushola ka masjid tapi sia masih kada teu ibadah keneh bae maka ku aing sia ieu bakal disiksana 7 lipeteun anu biasa Masya Allah karim ngeri sebab geus merdeka-merdekakeun ai wali mah pan ngahaja ngamerdekakeun dirinya nama kuari teh naon ieu nu jadi belenggu nu jadi belenggu teh kuari mah ieu anak berusaha nyana ngalepaskeun belenggu tina anak geus dirialdohan ku nyana pamajikan lain kudu ditinggalkeun dicerai tapi carana setik-setik supaya pamajikan urang mah urang paling ge kabutuhan doang koclek beres aduh orang kayak deh kabutuhnya lagi seru apa nah ya dimerdekakan terus tidak ada harian tina ini menpakai terus nya nama usaha wali mah setik ngajauhan keluarga ngajauhan teh batin setik ngajauhan makhluk setik ngajauhan dunia
capek tangtuna tapi Allah merek lantarannya anak usaha menjada wajada di usahanya na ngajauhan dunia dibere ku Gusti Allah tersep kana dunia bari dunia na dimomoi ku Allah datang bae terus tidak usaha ngajauhan makhluk dibere ku Allah kanikmatan ngajauhan makhluk kemudian bari makhluk datang bae kitu kene nafsu jeung setan capek pasti kajen kumaha ge nu mantak per detik per menit nya nama terus bae ka Allah terus dikelilingi kunukunyana dipakai ka embung lantaran kuat ai ku Allah diberi kuat mah kuat bae muncullah jadi waliun min auliyaillah moal pati-pati diangkat jadi wali lamun nyana teu merdeka nu mantak contoh manuk deres manuk anu di talian mah teu hiberge deres manuk nu di talian sukuna teu hiberge deres manuk anu teu bisa hiber lantaran di kurungan ieu mah manuk geus kaluar ti kurung belengguna geus dilepaskeun masih teu daek hiber kana bae ieu lah jelema nu pangbeloon-beloon akhirna raja dirinya asa asup nasehatna terus beki dia beki ibadah beki mantap beki dia beki ibadah beki mantap kerajaan diserahkeun ka nu sejen nyana beki mantep jadi raja kamari mah raja teh secara zahir kuari mah raja na jadi raja batin nyana ngabandingkeun tatuan raja ternyata horenganan aslina raja mah horeng jadi kakasih Allah tuh ceknya nikmat orenganan hirup di mana bae ja Allah mah aya kumaha bae ge ja Allah nu ngurus kumaha bae ge ja Allah nu mere kumaha Allah bae Allah ja anu melindungi geus atuh sagala-gala rupa ge ka Allah horeng ieu jadi raja mah geus jadi camat jadi bupati raja lalagaan jadi gubernur jadi presiden raja lalagaan aslina jadi raja mah kos eta tadi mama kiai di luar penjara jeung di jero penjara bakal akur bae sebab hiji ngan ka Allah subhanahu wa ta'ala nu mantap ketika urang aya babandul mahfud ngaranna jelema nu dihinakeun ku pagawean yakni nu dibabandulan ku min ku ila ku an ku ala dan lain sebagainya sarua jeung manuk di talian jangjang di talian suku nah eta adalah teu bisa hihiberan nu kos kitu ngaranna mahfud namun daya kiai teu daek hiber teu daek ibadah secara batin eta kiai adalah kiai mahfud ngaranna pamarentah mahfud pedagang mahfud teh kang den hinakeun kang den asorakeun kang den gusrukeun kang den gejeburkeun kos kitulah jadi horenganan wali mah cicing di mana bae ge mere elmuna ilmu kawalian bae sakumaha jelema ahli politik cicing di mana bae ge nu diomongkeun teh politik bae kajen teh nya geus panyakitan bengek geus teu kiprah dina politik ketika ditatamuan ku jelema Waalaikumsalam waduh ini sekarang udah sakit iya udah asma udah parah kok ada semenit 2 menit terima kadituna ngobrol politik deh bae nyana geus setruk geus kieu bae ngagoler bae padahal mah ketika orang datang kadinya nyana mantan gubernur nyana mantan menteri misalnya nyana mantan bupati ketika orang datang kadinya silaturahmi sakedeung mah ngobrol nu lainna kadituna politik deui bae ketika jelema ahli ekonomi kajen kuku mage urang namu ka nyana moal kebel ngobrol nu lain mah kadituna nyaritakeun perkembangan ekonomi urang ku hari malamun namu ka Elias Pikal sakedeung urang ngobrol nu lain-lainna pasti kabelah dituna mah ngomongkeun tiju bae kajen kuku mage urang lamun namu ka si Supratman sa si Herman katen kesebelasan Persita tiasa karangarana gegeraan sa geraan besok seserian siapa bangun teu nyaho pasti ngobrol kena tentang main bola baik jadi berarti almaru hiji jelema eta teh mah manahaba bareng jeung nu dipake ka resep ku nyana resep politik ngobrol politik nyana resep ekonomi ngobrol ekonomi nyana resep budaya ngobrol budaya
Kiai ge karesepna fikih ngobrol fikih bae Kiai karesepna alat ngobrolna alat bae Kiai karesepna usul fikih bae Kiai karesepna hadis ngobrolna hadis bae Kiai karesepna teh ieu mah karesep nya mah resepna teh mah nya mah di pendopo bae cara Kipu Doli atuh eta bae jeung Habib Rozak balik dikasih berapa Bib dari 10 juta mah 300.000 Haji Pendi jadi beres 300.000 aju kita balik sorangan beak di jalan budak rugi nya 300.000 beak di jalan nya di akhirat kana neraka geus pokona pangrugi-rugi na jelema Haji Pendi guys pokona mah aduh jangan kayak ngomong yang mal deui cek yang lain emang di ditu naon bae tuh Haji Pendi ngaji Yasin sih emang ngaji Yasin itu karena Allah henteu aja mana aya di pendopo karena Allah tsunami bisa tah ieu ge wali mah di mana bae ngembangkeun ilmu kawalian kos dukun hirup di mamana ge ngembangkeun ilmu dukun bae wajan ku kumaha ge urang mah ngobrolkeun batu teh batu Alimaya sungai Darek itu bacannya nama lain wo ieu maunahan ieu batu combong lamun ditoelkeun nyileuk ke jelema lamun dikatakeun ngudag ceuk ieu atuh terus bae dukun ngobrol lagi kos kitu bae cenah mah ieu anti tembak ieu anti cukur eta perdukunan mah kos kitu bae mantak sing hade eta cincin nu dipake ku Habib Rozak teh lain sambarangan eta mah cincin teh eta waktu gunung meletus eta cincin eta nu kaluar ti gunung teh eta ngan sakitu kituna eta mah gunung meletus teh lain deuk meletus naon deuk kaluarkeun cincin nu dipake ku Habib Rozak bae eta mah eta dukun lamun ngomong blon pohara ieu lah cenah kieu cincinna geus kaluar mah cincin ieu atuh gunungna ge geus teu meletus deui pada eta gunung eta dukun geus ngomong pohara amat jadi urang teh ngarasa mau pohara amat teh si cincin pokona ngan sakitu kituna gunung meletus teh deuk ngaluarkeun ieu doang mentek ieu pohara jasa baheula malamun lampu Aladin digosok-gosok keluar jin ieu geus sarua naon bedana jeung Aladin eta tah cincin Habib Rozak mun digosok-gosok masyaallah keluar naon kiai luar di dieu sing gerendul sasanggaleun tah eta dukun terus emang kos kitu jelema mah naon anu dikaresepkeun ku nyana di hate eta wali cicing di mana bae mere ilmu kawalian nu mantak urang mun kadatangan Kangjeng Nabi Khadir moal kebal jadi wali urang moal kebal urang kadatangan misalnya sesari pidatullah atuh moal kebal jadi wali moal kebal jadi wali kadatangan ku wali teh jadi wali sebab lawan mere ilmuna nu aya di hate nyana tok urang mantak sok barage urang keur cicing di imah datang ka urang teh kitu kiai udang-udang mah budak hebat pokona ngan Golkar mal kebal sarua urang yang gusruk bae sarua si kade tah tamu teh kos karari itu teh tamu teh datang ka urang teh kumaha datangna nyana mantak datang kitu Kang Nabi Khadir atuh geus lah moal kebal memenitan jadi wali kuneuleuh doang kuneuleuh kajana ngecap saucap bakal jadi wali sponsor eta mah sebab jangan lu dibawana wah ilmu kawalian ya Allah ya Rabbi urang kadatangan sakedeung maku DPR aju bae guriwol basa salaman sabareut kana ku dari tak sabar aya jipen mah aya dina dirugi bae ngana mah datang gubernur bari ditanya mere sabaraha ngaji boro-boro mere nyana henteu tungtung nama hate dangkal dibere henteu eta urang kadatangan ku DPR sakali dua kali ngobrol 3 kali teuas ge hate teuas lain lalagaan teuas kurang-kurang nama kula ge garasa asal tas ngobrol bae jeung DPR teuas hate sebab mawana kadinya bae ieu pangajian hendak dimangpaatkeun ku DPR sabaraha kali ngan kula na galak engkajeun aing mah di benduan ge kunyana tok dek dikondisikeun bagaimana cenah kiai anu-anuan tidak bagaimana kiai cenah anu-anuan tidak urang geus sababar kali DPR ngajakan ka aing teu aing mah kajian kumaha ge moal dek disumbang anu-anu masyarakat dek dibere anu-anu sabaraha cenah kiai nu ngajian teu hayang aing mah geus siana ge teu kudu ngaji geus pokona mah kaditu babur
tak benduan kakulah kajian aing mah di benduan kunyana saulah ku Allah wae aing mah. Enggak, sajunna ngomong bu ki uci mah cenah ekstrim ya. Sabodoh ke di akhirat deuleu ku aing sia ngomongkeun aing awas ya. Ya, emang naon gitu. Ditimpa ku bontot sia ku aing. Iya keur carita eta wali datang mere ilmu kawalian. Nu mentek atur salam ge urang namun diatur salaman Kiai cenah aya nu atur salam di Jawa Timur Kiai anu bunga kate. Kiai anu atur salam Kiai anu geus ti lokal luar haju ka dieu ka Kiai Jawa Urut pu bunga. Mesti Kiai DPR atur salam sial. Cak DPR teh bu aing eueuh pamenang atuh deuk menang di mana jeung si Manaraka. Dah cenah aing moal ngaji sanu nita ngaji deui na geus ya. Aing ulah dikitu-kitu teh aing mah deuk kitu bae aja.